Aya dosen nuju nyarioskeun kisah nyata di payuneun mahasiswana. Di hiji rumah sakit anu lantaina luhur aya kahuruan anu luar biasa ageungna eta kahuruan. Di lantai pangluhurna aya sapasang istri jeung carogena anu kajebak. Teu lami aya helikopter anu bade nulung kadinya. Ngeun eta helikopter tos pinuh, aya ancak kanggo anu naek teh ngeun saurangeun. Teu lami ngagajleung pamegetna kana eta helikopter. Istrina dikantun. Seuneu beuki ageung istrina gorowo ka carogena bari nyarios sababaraha kalimat. Helikopter angkat, gedung hangus kaduruk kalebet eta istrina. Teras eta dosen anu nyarioskeun eta carita naros ka mahasiswana. Kira-kira nyarios naon eta istri ka carogena saacan kadurukna? Cek mahasiswa, dasar lalaki jahat, dasar lalaki egois, lalaki tementingkeun pamajikan, lalaki teu tanggung jawab. Oke, cukup cek dosen. Teras naraskeun caritana eta dosen. Tah saatos carogena salamet, terus anjeunna ngajemput pala putrana anu di sakola bari terus ngaluarkeun cai matana. Jeung nutup eta kajadian anu sanyana ka murangkalihna jeung ka umum. Sababaraha taun saparantosna murangkalihna teh ararageung sarukses. Hiji waktos murangkali anu bungsu beberes di kamar bapakna. Teras menakan buku diari bapakna. Dina eta diari aya catetan. Dina nalika bapakna nuju di rumah sakit kapungkur, ternyata nuju berobat jalan ibuna anu nuju gaduh panyawat kanker ganas. Anu tos diponis ku dokter yen ibuna teh moalami deui yuswana. Ku sabab kitu dina waktu darurat harita ibuna miwarang ka bapakna supaya luncat nyalametkeun diri kana helikopter. Sabab lamun ibuna anu disalametkeunana kemungkinan jadi maot duanana. Bapakna meureun kaduruk, ibuna da moalami deui. Murangkalih rek kusaha ngurus. Ku sabab perhitungan ibuna kitu, akhirna bapakna bari ngarasa berat ninggalkeun istrina, luncat kana helikopter. Bahkan aya catatan alit, "Mamah alhamdulillah ayeuna bapak tiasa ngaageungkeun murangkalih. Ngadidik ngabina murangkalih dugi ka ararageung. Sarukses alhamdulillah sakumaha anu diamanatkeun ku mamah. Mugi we janten anak anu saroleh anu terus ngocor doana kanggo mama." Akhirna eta murangkalihna nyaruh ka bapakna sabab tos terang carita nu sanyana. Jadi hikmah tina ieu carita yen kahadean jeung kaawonan hiji jalmi teh henteu sasederhana anu ku urang dibayangkeun hadirin. Aya sababaraha rusia di balik eta kajadian teh anu kadang teu kaberi ku pikir teu kahontal ku akal urang. Ku sabab kitu urang teu bisa ningali jalmi teh mung luarna wungkul. Bari teu hafal sabenerna kumaha kajadian aslina, bari teu hafal isi hatena. Komo dugi ka ngacak jelema awon ngaponis jelema goreng, bari teu hafalna naon. Aya jalmi nu rajin sedekah lain berarti beunghar, tapi bisa jadi eta jalmi leuwih peka kana kasusah batur. Aya jalmi anu dadamel bari teu aya nu miwara, sanes berarti jelema bodoh, tapi manehna bisa jadi ngarti kana konsep tanggung jawab. Aya jalmi nu nyuhunkeun hampura ti payun saatos napaseha, bisa jadi lain sabab manehna nu salah tapi manehna resep akur jeung batur. Jalma anu ngajak ngumpul ngajak reuni lain berarti teu gaduh kasibukan, tapi bisa jadi sabab diri urang teh aya dina jero hatena, tapi kamentingkeun hayang silaturahmi jeung diri urang. Jadi ulah gampang nyimpulkeun lamun karek perkiraan wungkul. Mugi urang tiasa sae sangka kana satiap kajadian.